hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu takadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sepeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah dia urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa ge personal hayang jadi gitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang udag-udag anu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun simpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reupeus istirahat ceuli mah gampang malah istirahat